warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Hei para wargi sadayana, pendak deui sareng abdi Asri Siti Azhar kelas 5C SDN 032 Tilil. Abdi bade ngenalkeun kaulinan barudak zaman now. Eta sapatu roda. Yuk urang tingali babarengan. Ayo. Kaulinan nu dipikaresep ku barudak teh. Pa untuy-untuy make sapatu roda. Ayo. Ayo Ibu lupa. Anu kahijinya eta kedah make bantalan siku sareng leungeun. Teras deui kudu make helm. Nu kaduana jalanna saeutik-saeutik heula. Kuduna dibuka saeutik. Nah, rada jongkok terus jalanna siga bebek. Kaulinan sapatu roda teh lain jang hobi hungkul, tapi bisa oge dijadikan alat transportasi. Teras perlombaan, teras deui bisa dijadikan olahraga. Tuh, rerencangan abdi oge si Bumi ka sakola sok nganggo sapatu roda. Tuh mararake saragam abdi oge sami supados ramah lingkungan. Pasalnya mung sakieu ti abdi. Oh nya tong poho ngalestarikeun kaulinan zaman baheula saperti congklak, gobak sodor, capintrong, ucing-ucingan jeung nu lainna deui. Oh nya tong hilap oge. Like, comment, and subscribe.